Oke guys, kita sekarang lagi ngevlog ya, ngevlog. Kita mau nge-review sawah guys. Review sawah boleh lah, review sawah. Ya lihat, ini sawah di kampung ya, di kampung orang lah. Kudu pakai bahasa Indonesia lah, ada orang mau orang Sunda tuh. Ya lur, tingali itu. Tuh, orang Sunda ngage tuh. Lanjut deh nya. Kita review dulu. Kalau di dia aya nuker nyolokan naon ke lah gerak. Wah, iya aya nuker naon ya. Ya mang keur naon mang. Oh, keur ngurek. Melong atuh mang, ieu kamera ya. Yo mang dilanjut lah. Ngevlog deh ya. Iya contoh sawah anu geus di kumaha ieu teh geus dipanen. Iya sawah anu geus dipanen. Nah, kurangan cai tuh geus dipanen tuh caina lah. Nah, jalan deui nya tah. Mun ieu mah contoh sawah anu geus di samut atau dibajak tapi lain ngabajak FB gitunya, lain ngabajak bangsa FB gari tuh, tapi geus dibajak disamut biasa nama ku naon, ku traktor aja bahasa naon lah. Tah eta ieu contoh sawah. Ayo urang ayeuna urang jalan deui nya ngareview deui sawah ieu teh. Oke, iya aya nu aneh iya aya nu leuwih aneh. Jika nama ieu teh akhir zaman ieu teh. Akhir zaman. Ieu naon ieu? Ieu sawah lain, balong lain ieu teh. Ieu bingung ya. Ieu jigana contoh akhir zaman jigana ieu. Nah, ayo orang review deui nya, review sekitar iyalah di sekitar lemur orang, review deui lanjut deui ke lain teh aya jelema celah nyawang tanya heula hey ieu teu bisa ditanya jigana euy tuh euy siapa nyaho kerudu aing teh. Oh, kerudu. Ampura ampura. Kalau ieu aten nuju wudu atau emang tos di mana gitu tah? Tos di mana? Biasa tos ngebon. Oh, ngebon naon cik? Aya naon? Oh, cengek. Oh, menangannya ieu teh kebon waanya. Oh, atuh tiasa atukeun mah nya. Ini mau yang cengek. Meuli. Oh, meuli. Sugan teh bae gitu. Urang mah ieu oge gitu, mental oge gitu. Lah, Capek aing ngelak. oh, capeknya melak. Oke lah. Sarung deh. Sarung ieu aya ieu. Ngan bolong. Ieu bae nya. Make eta teu naon sih. Jadi sholat mah nomor hiji gitu, beker ngebon oge sholat mah wajib gitu ya, nitip abi mah gitu ya, orang saling ieu we gitu, saling ingatkeun gitu kan. Jadi ke waktu pokoknya sempatkeun waktu gitu pikeun ngadeketkeun diri ke Allah gitu nya. Oke ya, kita jalan lagi ya. Oke, kita lihat-lihat di sekitar sawah. Oke, tuh aya deui itu tuker ngurak itu tingalinya ujung ngurak. Meunang teu ngurakna Eueuhan anjing. Aduh, aya sugan teh ayaan jiga nu keur dogong.
Oh aya kela aya cenah mananya ieu jigana buuk pirang lila teuing. Oh osok ngurak kok jadi kade gitu lamun sok ngurak tuh sok beungeutna mantap cok. Menang tuh anjing ngait. wah top ya. Oke lah mang gening eta mah belut sawana ge rada gede geuning Aya bacaana tuh. Oh aya bacaana cenah aya bacaana dik naon bacaana cenah mah Di beja-beja. oh oke lah ulah di beja-beja cenahnya mang cenah ieu subscriber hayang hafal cenah naon bacaana cenah Di bejaan. Oh. Hutan. mau di bejaan cenah di sinurutan cenah lah ieu nu sok memejet galengan teh keuyeub ngaranna teh keuyeub Rek ngajaran di ieu diciwitkeun. nya sakitu wae vlog ayeuna nya tentang review naonnya review sawah bisa sih review lemur bisa biasa lah pokon matong hilap subrek like comment jeung share oke. Yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk stop.